Aya naon ieu kok biasana mah arang ayeuna Arolin diharapan imah kuring teu aya nyarita heula ka kuring. Teh tadi rek nyarita ka Anjeun tapi Anjeun mah kaburu kaluar teu aya acara ayeuna ke. Teu aya atuh nanglarek ngajak ka mana. Sigana rek ngajak kuring jalan kitu. Eta atuh kuring mah ngakumaha we. Saha nyaho bae Anjeun rek ka mana. Da biasana mah Anjeun teu loba acara. Teu aya ayeuna mah. Ayeuna kuring rek cicing di imah we. Dulur-dulur kuring boga ide ieu. Ide naon teh? Biasana jam sakieu mah lelasok ngalangkung ti dieu. Kumaha lamun urang jailan manehna satuju antara Ranjeun. Jail kalela para pisan maneh teh jadi jelema. Nya atuh kunaon sih teh baheula ge maneh teh teu roba-roba zat ti baheula gawena ukur hayang ngajili batur wae. Biarin eta mah memang hobi kuring. Iza maneh teh geus dewasa kuduna kabiasakan goreng anu ti baheula nempel dina diri maneh teh sakuduna laon-laon ingit. Malah siga ayeuna mah beuki jadi. Tuh dengarkan omongan Ika Miza, maneh teh kuduna leuwih dewasa. Kok biasaan maneh anu sok ngajili batur teh saeutik-saeutik kudu di langit dileungit-leungit. Mah sakuduna tiasa wae Miza, tapi lamun kaleuweuhan teh moal hade oge. Lela budak hade jang tara loba ngomong. Saha teuing tega pisan dek di jailan ku maneh, emang salahna naon? Bener pisan naon anu dicaritakeun ku Putri. Yang lalu lamun kuring ninggali ka Lela teh. Anu kurasa dijarah hek mah rasanya geuing karunya. Karunya. Emang kunaon karunya ka manehna? Teh geus teu boga indong sapopoe manehna nyetkeun waktuna pikeun nulungan bagana dagangan di pasar. Oh gitunya, kasihan pisannya si Lela. Nya geus atuh kuring janji moal rek ngajahili atawa ngagojean Lela deui. Eta alus tapi ulah nganukur ka Lela bungkunya. Ku saha wae oge maneh ulah aya sifat jail. Eta teh paripola dosa. Bener kitu. Ah, Ranjeun mah setik-setik disebut dosa.